Tadi teges ngomong tong diacak-acak wae mainan teh. Angger we diacak-acak. Mun leheung bener meresana. Padahal ieu teh mainan teh geus dipicanan saware. Angger we masih mobruk. Katambah para bocil sok melian mainan anu 2000-an geuning. Unggal poe eta teh kudu meuli. Nya pantes we nambahan deui. Nepi ka CF besti mainanna teh di warungna teh eta teh bisa diulah-ulah geuninganna. Hese dicaramna teh. Kecuali mainanna teh CF atau warungna tutup. Kakara we dikitukeun mah teu ceuri. Lain kitu unggal poe nyaho mainan teu bosen-bosen. Tapi da kolot mah noelan HP unggal poe aya bosen. Komo kotaan mah dah hoream nepona oge besti. Tos ngacaprakna ayeuna mah urang ngibringkeun heula karpet kehidupan. Kuat ngarebul ngareres kieu besti. Tuh nya mainan teh di mana-mana wae besti. Di sapuan teh aya deui Eta mah atuh da simiut sok nyoo deui mainan. Eta geuning bola anu leutik sok dibabawa. Kucing oge anteng besti dibere mainan mah. Tuh lumayan besti sampana ge kuat toba kieu. Boh keur sasapu keur ngepel sok ngahalang-halang we simiut mah. Sok dihajakeun we bari diheureuyan da resep. Lucu kitu ku tingkahna. Tah rigen ieu ge sok dipake nyayang ku simiut. Atuh sok loba buluna. Untung we ketang teu cadeng di dieu. Tapi ketang ucing anu hideung mah moal cadeng di mana-mana besti. Lamun geus ditempatkeun paranti cadengna pasti tuluy di dinya wae cadengna. Jadi sarua kudu diajarkeun deui ku urang. Maksudna teh kudu diomongan unggal poe gitu. Pasti ucing oge ngarti. Komo lamun ku urang dibere tuangeun anu ngeunah pasti nurut pisan. Tuluy ayeuna mah urang ngamarandian heula penghuni pago. Pokona mah nu ngaranna beberes mah unggal poe ge aya wae nya. Nu tadina meresan anyangan para bocil. Tuluy we ngarambat ka mana-mana beberesna. Ya kembali besti hiji beres kabeh oge lebih beres. Ngarah geunah nyaman kitu di cicinganna oge. Daripada nempo paburisat wae rorompok teh meuni sok jangar kana hul-hulna oge. Kata mah geunah deui lamun keur beberes sok henteu direwong ku para bocil teh. Jadi sok tere beres kitu sok tereh anggeus. Bubuhan we para bocilna nuju sarare. Beres ngamarandian penghuni pagona ayeuna mah urang gosrok-gosrok heula ieu nyaeta keramikna geus dalahdiran besti. Padahal unggal poe ieu teh digosrok-gosrok wae teh kacai kitu. Dilajengkeun sareng ngepel anu diharep oge besti. Sami di dieu ge geuningan cara repel. Pokona mah unggal dinten we kudu diempelna oge. Komo gaduh para bocil mau pasti we kalotor wae darah diran wae. Beres ngepelna ayeuna mah urang meresan heula penghuni pago. Sabab tos taruus janten we ayeuna diberesana. Tos besti ayeuna mah kari nyantayeun. Tapi gaduh bocil mah 5 menit kemudian amburadul deui.